Nyaho atuh da urang mah dahar daging. Ai maneh ieu dieusia naon beuteung? Urang mah daharna ge tutut, asin. Nu kitu ge nu penting aya eusian beuteung aya eusian. Ari urang mah dahar teh jeung daging. Jadi urang mah gendut tuneh teh. Meureun wae eta tara bere-bere dagingna. Atuh da maneh mah atuh dara eta tara ulin. Udah mah itu mah cinda berean dagingna gitu karunya hayo we mamna jeung tutut jeung asin gitu. Da manehna atuh ka imah urang, da urang mah tara mikirkeun maneh, mikirkeun ge si Mita urang mah. Eta mah gendut teuing lah, eta mah naon lah. Eta gendut eta mah edek ngaburoyot. Nya atuh da si Mita ge meureun dulur maneh atuh. Da kudu dibere para si Mita ge. Si Mita mah katingali ku urang, si Mita mah dahar jeung taneuh. Beungeunna jeung daun. Maneh mah leuheung jeung tutut jeung asin. Si Mita mah taneuh daun maneh teh ih. Kamarana euy si Enda eueuh. Keur naon euy? Keur kieu we ah. Abi rek nanya. Nanya naon? Natasha lamun boga kabogoh rek disebut naon? Abi mah rek dipanggil Bebeb we. Waduh, nih keren. Ulah waka nyebut keren, da aya papanjangna. Naon papanjangna? Bebek. Waduh. Urang erek nanya naon? urang mah lamun hitu teh tara bau. Halus atuh lamun hitu teu bau mah cirining eta teh sehat. Da urang mah hitu teh hayang bau. Emang lamun bau erek naon atuh Tet? Erek ngajailan babaturan anu keur sare. Ameh naon? Ameh mimpi indah. Tet. Kunaon atuh Tet? Kunaon alung sakitu? Mana mah.